warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, all attention, and sorry for malas can pen you, tang iskan pen you, don't put up on tomorrow, what can you do today? Kahartin te, kula gitu kaharti. Mengingat pengisi zaman semakin edan-edanan. Saya mohon jawab salam biar semarak niat nilai kalimatillah. Jikalau ada ibu-ibu yang kagak jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini suaminya kawin lagi. Jikalau ada perawan, ayah. Kalau kagak jawab salam, mudah-mudahan pulang dari sini dapat pacar aki-aki ompong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ahsanal qail. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa azim wa karim ala habibikal mustaba. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rasulullah. Askunaba iba min ad-dahri la yaqwala al-mutahammili wa innil arju anha. Bikatan jali fa inna kalikahun wa husnun wa ma'kul. Wa asmi mu'abkim summa ami adwi wa duana. Wa hrisum yadal jalal bihawsamat min aysayin khalaqa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Amma ba'di wajib jaid mumtani inda sarfi paya ayuhal hadirun. Nas'alukal barokah wal karama bi ayatil karimah wa bi qawli yahtadil muhtadun. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wal makna annahu kullama ja'ahum sayyun min indillah amanu bih fayazdaduna dzalika imanan wa tasdiqa li anna jadatal iman ijadati. Ahibail kiram, pengatur acara, pemandu waktu. Wahibail kiram, para ajengan, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, para guru-guru besar kita, pemimpin majlis taklim, pemimpin pesantren, ketua-ketua DKM, guru-guru kita tercinta, anu punten kukula disebutkan hiji-hijina punten sepuh, kulah henteu kenalan heula haju teu nyaho ngaranna. Tapi senantiasa lewat lisan yang doib. Mari kita doakan para ulama kita, para ajengan-ajengan kita, guru-guru besar kita, mudah-mudahan senantiasa muwafaqah jeung ilmu Allah dicatat di lauh mahfuz jadi innama yasallaha min ibadihil ulama. Amin. Amin. Wabil khusus sahibul wasilah, rekan-rekan kula terdiri nyetati Ustadz Jamil beserta para panitia penyelenggara. Berkat beliau hakikat Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul bersama. Mudah-mudahan beliau Allah tambahkan berkahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kori-kori kita tercinta yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan lewat lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, ittifaq ulama ahli tafsir dengan ulama ahli aqaid, satu huruf, dua malaikat yang akan sujud di hadapan kita mendoakan supaya kita berkah. Amin. Aparatur pemerintah, sipil maupun militer, minal a'la ilal adna, wabil khusus Bapak Lurah Ayah, Bapak Lurah, RT, RW, teristimewa hadir di tengah-tengah kita, para pejabat dari kepolisian,
Mudah-mudahan kita doakan para pejabat yang malam ini mereka buktikan cinta Rasul, mereka buktikan cinta ulama, mereka buktikan cinta syiar Islam. Mari kita doakan beliau-beliau disatukan oleh Allah di surganya bersama Amirul Mukminin. Amin. Ya Rabbal. Jikalau ada para panitia mengundang para pejabat ke ayak udulu sosatnya ke hadir ke tempat. Ulang doakan mudah-mudahan beliau-beliau para pejabat esok mendapatkan topik hidayah cinta syiar Islam. Amin. Amin. Cinta ulama. Amin. Cinta ajengan. Amin. Cinta santri. Amin. Ya Rabbal. Teristimewa. Para jemaah ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi, santriawan santriawati, ihwa fillah rahimakumullah. Ihtisar kalam li darurah, mengingat kesehatan pun itu milik Allah. Kula ieu nuju keur muriang. Nomor kaduana nyata kula bade ka Bandung langsungnya ke enjing jam 7 kula di Bandung. Jadi kula nyuwunkeun ti heula ieu teh hampunten ieu ka panitianya keur muriang. Tadi oge enjing kula ka dokter heula diperiksa ternyata aya gangguan darah. Kaluhur darah tinggi, kahandap darah rendah, lamun kaparawan darah muda. Lamun kanini-nini demam berdarah. Nomor kaduana penceramahna seueur korincan tampilnya. Jadilah ngajina moal panjang-panjang, ceramah panjang-panjang diarapalkeun tara apanya. Yes. Ieu kula rek nanya ieu bari calik mah tunduh ieu rek nanya ka ibu-ibu, "Bok, arek bari calik apa bari nangtung?" Bari calik apa bari nangtung? Hayang nu panjang, hayang nu pendek. Hayang anu sakedeung, hayang nu lila. Jarorok aing urang dieu mah. Hayang nu panjang lila bari nangtung. Ngajina sarmunah. Geus lah ngaji mah malakatun rosyatun fil qalbi, singkat padat melekat, yang penting balik mawa ilmu manfaat. Berkat. Salah niat engke nyebut berkat deui ge. Mawa ilmu manfaat. Sadaacan kula neraskeun kana naon anu bakal disampaikan ku kula lewat mukadimah awal sampai mukadimah akhir. Kalam awal lewat kalam akhir nu muafaqqah jeung ieu acara. Ya supaya urang dieu cinta kana syiar Islam. Saudara lihat di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Di dalam kitab Tabirur Rawi 7 poe deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Rasul sampaikan di dalam dakwahnya, kata Rasulullah, "Sayyati ala ummati zamanun la yabqa dinuhum illa ismu." Akan datang satu zaman kepada umatku di mana agama tinggal hanya sebuah nama. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena 70% pengisi agama mereka keterbelakangkan syiar Islam, mereka kesampingkan syiar Islam, mereka semarakan syiar budaya, mereka semarakan syiar nasional, mereka semarakan syiar-syiar Yahudi, yang akhirnya syiar Islam di akhir zaman semakin merosot. Betul? Betul? Bajingan terpercaya, lamun datang hari Ibu Kartini, rame-rame mayoritas orang Indonesia 70% umat Islam mereka rayakan Ibu Kartini dengan semarak. Aya ibu-ibu anu make sanggul segede boboko. Saking beratna sanggul ngageledag paeh ngadadak. Datang hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rame-rame orang Indonesia 70% mayoritas umat Islam. Mereka rayakan dengan semarak. Aki-aki nini 17 Agustusan balap karung. Keluar 3 garis teh nyawa tujuan haju ngaradu ngageledag parareh deui wae. 17 Agustus anak-anak muda kita mayoritas umat Islam mereka rayakan dengan semarak. Betul? Betul? Aya nu main panjat pinang. Aya di dia budak ngora 17 Agustusan main panjat pinang aya. Aya budak ngora di dia 17 Agustusan main panjat pinang aya. Denge. Wahai anak muda, umat Islam dengekeun.
ulama MUI Pusat memberikan fatwa dari tahun 2015 sampai seterusnya panjat pinang diharamkan. Panjat pinang haram. Nu teu harama dipinang heula karak dipanjat. Ya iyalah. Bapak polisi geus kaget wae bener ya pitwa ya bener ya. Ya iya panjat pinang haram. Dipanjat dulu baru dipinang haram apa tidak? Haram apa tidak? Ditaikkan heula karak ditika haram apa tidak? Haram. Bila mana kala panjat pinang dipanjat dulu baru dipinang tidak diharamkan, maka generasi mayoritas orang Indonesia perawan-perawan akan banyak jadi korban si laki hidung belang. Betul? Betul? Maaf, lamun boga anak parawan leungit ka parawan anak karunya apa teu? Karunya apa teu? Cacai mandi di leuwih, siling banjur jeung babaturan. Hate nyeri dikawin terjadi, susu ladur panyabakan. Noleng nang supaya ulah tundul lah pak polisinya. Nggak seri pek-pekan kue hiji-hiji. Ngenahan apa ente? Sakali deh supaya ulah tundulnya. Kamana jalan ke Jogja, kaditu ka pamandian. Kamana jalan ke sorga, kaditu ka pengajian. Kasih tepuk tangan supaya ulah tunduk. Mual doraka lamun aya kiai nu ceramah di ketepuk tanganan mual doraka aing mah boga dalil wali annama yatawassalu ila iqamatil hori yakun khairon. Lamun cek ngaji dina tiyuh harmakun eta hujah burhan. Lamun nyarekan ngadu dalil cek aing. Daripada ngaji nunutan diruna setan. Bener teu? Tingali da kitab Tabiul Gopilin. Lamun ngaji diruna setan, lamun ngaji hees kuana setan. Lamun ngaji can beres geus balik jurik pengjuri-jurigna setan. Ngeunaan banta? Hayo turutan supaya kadengieun kudu candaikeun ngaji, engke nadaikeun ngaji. Amin. Bareng-bareng. Ka mana jalan ka Jog? Bareng. Keur mah aing heunek. Barang turun, eueuh nu cium tangan ka aing, kabeh cium tangan ka tukang urut. Make jubah, wah cium tangan. Aing neuk ceramah nu ceramah aing. Tadi pan make jubah teh heula eta mah tukang urut. Cing. Kuat cium tangan kiai kabehan, aing teh nyelek-nyelek acan. Aing nu ceramah aing. Haram jadah doang. Eta tukang urut teh ge hayo dikeukeun. Poloon. Katipu. Panitia kabeh katipu. Haji coba bayangkeun. Ulama dibere cai heran. Eta tukang urut susu. Si panitia ku tentingin sia kaing tolol bisa. Lanjut. Geus da karunya bisa penceramah anu saduang kita ke bagian waktu. Datang hari kebesaran Islam. Isra Mi'raj min sa'irillah. Isra Mi'raj adalah kebesaran Islam, siar-siar Islam yang melahirkan berkah, melahirkan syafaat. Kalau Anda tidak percaya, buka qawaid, punya bicara yang bagi likuli mu'minin tolabul fadli wal khairu ayyal tamisal barokah wal karamah wal maunah wal syafa'ah wa ilmin nafi'ah bi hadratil anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i was solihin fi majlisihim wa masjidihim wa kuburihim ahya'a wa amwata. Bukan rame-rame kita peringati dengan semarak. Nu hadina ngeun sakieuan. Iqbar lembur bawa mah ieu. Bapak-bapak namanya bapak-bapak. Oh aya. Alhamdulillah komplit euy. Bapak-bapak aya. Alhamdulillah. Ibu-ibu aya. Alhamdulillah. Parawan aya. Alhamdulillah. Nini aya. Innalillah. Sorry. Yuk orang langsung bacakanlah ayat nayah bil barokalah.
intisari daripada Isra Mi'raj ittifaq ulama di jerona Isra Mi'raj aya litapaul, litapakul, litadabur, litaabud. Urang copot ujungna bengis litaabud. Bismillahirrahmanirrahim. Nu hareup doang harus nini tukang. Hayang barokah urang dihayang. Hayang barokah hayang. Hayang tambah berkana hayang. Hayang loba berkana hayang. Hayang gede berkana hayang. Dengekeun lamun aya nu maca Quran sambut kulapan Allah. Ceuk ahli tauhid termasuk ibadah qauliyah daruriyah ittisoliyah. Ulang ngahene nu geus modal. Ye, siap. Tanyakeun tah ka santri, pan aya kuliah mantek santri pernah ngaji mantek. Kulo lapin min nafsin jalalah fawaditun wa kulo dikin ibadatun wa kulo ibadatin tajibul barokah wal barokah tajibul ala khair. Menang barokah ulang ngahene wae. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Ngenaheun apa teu? Hayang boga salaki bisa kori. Lamun salaki bisa kori, pamajikan bisa kori, lamun ribut di imah make kori resepnya. Salaki bisa kori, pamajikan bisa kori, para sia make kori, cek salaki ka pamajikan anak. Haram jadahnya. Cek pamajikan anak. Sian haram jadah. Goblok, tolol, PA. Lamun aya rumah tangga itu bawa ke rumah sakit jiwa gelo kabeh. Woi, anak-anak muda, enak apa tidak? Enak apa tidak? Hebat jadi mah komplit. Tadi ge aya nu ngawal kula EPI. Wow, tapir. Hoi anak muda, semangat. Semangat. Lamun ngaji semangat dina kitab tafsir Umul Quran itu ganjaran 2 kirot. Semangat. Siap kita siar Islam siap. Siap acara Isra Mi'raj siap. Siap ngaji siap. Takbir. Luar biasa. Ayo bagian ibu-ibu. Bu, siap siar Islam siap. Siap ngaji siap. Siap salat siap. Siap salatan siap. Modar kabeh. Siap disalatan siap. Innalillahi. Iya kan EPI kan kita. Hei anak muda, ngenaheun apa teu? Lamun maca Quran pakai gaya lagam Arab, itu ganjarana 2 kali lipat. Karena ini menghormat bahwa Al-Quran itu diturunkan di Arab, bahasanya pun bahasa Arab. Lagam lagi kudu lagam Arab. Ya talifu hukmu bi itilafil azminah. Ya talifu hukmu bi itilafil amkinah. Ya talifu hukmu bi itilafil asos. Mengingat pengisi zaman semakin edan-edanan. Ayo nama loba nu maca Quran gaya nama macam-macam. Naon teh Neng? Parbut lauk lain teh. Atuh sia mengen hiji ieu panitia karunya ieu jelemana eta 5an budak leutik lagi. Aneh hayang mah di dia cai di sagalena. Allah barokah ya teh. Amin. Dengekeun urang dia. Besingan isuk paereto di dia ngayakkeun tablik akbar. Manggil kori, korina make lagamna lagam dangdut. Mohon umat Islam nu aya di dia kori eta turunkeun. Karena ini adalah satu penghinaan, betul? Betul? Bila mana kala lagamna nyetak lagam dangdut, maka otomatis bakal rubah lapadna. Lamun rubah lapadna, bakal rubah manana. Ulah ngarubah kana lapadna. Ayeuna ngamanaan Al-Qur'an henteu make nyeta sanad hakiki, make pola pikir sataranjang kal ya tabawa mak adahu minan nar, sarua jeung sadia tempat di neraka. Komo lamun ngarubah lapadna. Betul? Kumaha ceuk nini eta lagam Al-Qur'an make lagam dangdut. Bejakeun ulah. Ajeng kaing diturunkeun ku panitia.
Dengekeun pan tinggali dina kitab Alfiyah cek Ibnu Malik di dalam kitab Ulasoh likuli sayin mahal likuli sayin makom. Setiap perkara aya makna masing-masing. Pak polisi gaya polisi, abri gaya abri, maca Quran gayana gaya lagam Arab. Lagam. Lamun ayeuna ditukerkeun ngeunaheun teh nya. Maca Yasin make gaya abri ngeunaheun teh nya. Punten Pak abrinya. Yasin. Teu ngeunaheun. Aya maca Yasin ngeunaheun make gaya dangdut ngan teu meunang tadi ge doraka. Dina kitab Jajariyah malam yuja widil Qur'an asimun. Ngan ieu mah nyontokeun lamun cek tukang ngaji hujah burhan sok aya dilalah tamsiliyah ala sabili tamsil cek santri. Contoh beusingan ibu-ibu nanyakeun ai maca Yasin lagam dan kumaha. Nah, bedakeun nya. Ieu mah contoh mun ulah diturunkeun aing mah panitia. Nyontokeun lamun kayak anu kitu turunkeun aing mah ulah nyontokeun. Pan ala sabili tamsil cek tukang ngaji ge. Dengekeun maca Yasin make gaya dangdut. Yasin wal Qur'anil hakim. Kasih tepuk tangan supaya ulah tunduk. Ulah diturunkeun. Naon kitu. Subhanalladzi asra bi abdi. Berbicara tentang ayat tersebut, maka kita akan diingatkan tasbih balik santri punya bicara. Berbicara tentang tasbih balik, maka di sana lahir qaid idrakul musabbah lil musabbabi ala wajib bi alati mahsuso. Berbicara tentang alat mahsuso, maka kita akan berbicara tentang segat li ta'ajub. Kalau sudah berbicara tentang segat li ta'ajub, maka lahir dilalatul hikmah. Intinya Isra Mi'raj adalah mengandung hikmah. Luar biasa. Di tengah-tengah krisis iman, di tengah-tengah krisis keyakinan, di tengah-tengah krisis akidah, banyak saudara kita, umat Islam, mereka mengatasnamakan Islam, tapi mereka haramkan acara-acara siar-siar Islam seperti ini. Mereka haramkan Isra Mi'raj, Maulid diharamkan, acara Muharram yang melahirkan berkah diharamkan, berikut tahlilan, nahlilkeun ngariung di nu maot itu diharamkan. Aya di dia nu ngaharamkeun kana Isra Mi'raj aya. Aya wah. Nu ngaharamkeun kana Maulid aya wah. Nu ngaharamkeun kana tahlilan aya wah. Nu ngaharamkeun kana ngayung di nu maot aya wah. Apa wah? Lamun aya nu ngaharamkeun kana Isra Mi'raj, lamun aya nu ngaharamkeun kana tahlilan di nu maot, ngaharamkeun kana ngayung, Anda harus mempertanggungjawabkan kesehatan anak-anak kiai. Betul? Karena lamun ngariung diharamkan, otomatis berkat nutup. Betul? Lamun berkat nges nutup, nasib anak-anak kiai akan kekurangan vitamin B. Vitamin berkat. Kaharti jika budak leutik ngegak-gak sirian. Loba di dia santri loba. Lamun ngariung diharamkan, santri akan kena imbasna. Woi santri, siap ngariung. Siap ngariung. Wah, minjem latih besek kabeh. Bo, Isra Mi'raj geus pugu-pugu berkah. Diharamkeun dasar teh nyaho kana ilmuna. Coba tanya ke santri. Peringatan Isra Mi'raj itu termasuk kalam aja, syafaat itu kalam hakikat. Yuk urang buka qawaid. Dengekeun. Isnadul pili ilal kholiqi haqiqatan wa ilal mahluki majajan. Di mana ada Isra Mi'raj? Kita peringati dengan seksama, kita peringati dengan meriah, kita peringati dengan ikhlas lillahi ta'ala dan semangat. Maka di sana akan melahirkan keberkahan dan syafaat. Kahartos tebu numpang peringati Isra Mi'raj itu menang syafaat. Dengekeun bapak-bapak. Ulah-ulah bapak nyumbang karena ieu acara mere duit ka panitia. Ulah-ulah bapak hadir di ieu tempat, ibu hadir di ieu tempat. Percaya doang karena Isra Mi'raj jelema bakal menang syafaat engke jaga di pe kiamat diasukeun ka surga. Besingan terpercaya buka dina kitab Johar Maknun. Wal fi'lu min fi'lin kaman yu'min yusabjud hal jinanan lam yanal pihatab. Kumpul isim syarat fi'il syarat jawab syarat badal kun minal kul. Jelema anu setia
memperingati Isra Mi'raj, mangka ngaranna bakal terpampang di surga Allah, engke di absen dia sukeun ku Kangjeng Rasul ka surga. Luar biasa. Ulah amin doa. Geus. Makana wasing kade. Urang langsung lahnya karunya ieu bisi penting teh Bapak polisi karunya. Tadi berang geus sibuk mah geus capek. Cinta umat, cinta ulama, cinta syiar Islam masih berserta kita. Inilah mudah-mudahan mulhak sahabat Rasulullah. Amin. Ya Robbal. Yuk orang langsung Bu dengekeun bunya supaya ibu semangat dina memperingati Isra Mi'raj. Dina kitab Sirah Nabawiyah, lagandeng ieu serius. Dina kitab Sirah Nabawiyah di antarana umat Kangjeng Rasul anu bakal diistimewakeun ku sapaat Kangjeng Rasul jaga di poe kiamat jelema anu keur waktu di alam dunia bela ka Kangjeng Rasul, cinta kana syiar Islam syariat Rasulullah. Di antarana orang Madinah anu bela ka Kangjeng Rasul, ibu, Kangjeng Rasul pernah ngadoa kieu, ulah gandeng. Kangjeng Rasul pernah ngadoa kieu. Allahumma jma' baini wa bainal ansariin fil jannah. Lamun teu kurang dieuna, ya Allah, hijikeun kula jeung kaum Ansor orang Madinah di surga. Hebat apa ente? Kangjeng Nabi hayang dihijikeun jeung orang Madinah kaum Ansor. Yang jadi pertanyaannya, apa kehebatannya orang Madinah kaum Ansor hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terang Kangjeng Rasul berdoa ingin disatukan di surga dengan orang-orang Madinah kaum Ansor. Hayang nyaho teu rahasiana? Hoyong terang hoyong. Yo urang buka dina kitab tarikh, dina kitab nyata Tadbirur Rawi kula gandeng. Waktuna terbatas kula gandeng. Waktu Kangjeng Rasul arek dibunuh ku Abu Jahal, ya, ceng. Musuh Kangjeng Rasul lolobana ngaranna Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Ieu Kangjeng Rasul menang ilham ti Gusti Allah lewat malaikat Jibril titah pindah hijrah. Pindah di Mekah ka kota Madinah. Ia orang Madinah rek kadatangan Kangjeng Rasul bungah luar biasa. Padahal mereka belum pernah berpapat wajah dengan Rasulullah, belum pernah berjabat tangan dengan Rasulullah, belum pernah ngobrol bareng ngopi gudai jeung Kangjeng Rasul. Sebab kan aya gudai jeung nanya bae teman. Belum pernah. Tapi atohna luar biasa. Lir ibaratkeun urang dieu arek kadatangan Bapak Presiden atau apa teu? Ayo jawab jujur. Urang dia lamun rek kadatangan Bapak Presiden istimewa apa tidak? Atau apa teu? Sakitu Bapak Presiden nomor hiji doang di Indonesia. Anu sarua taina jeung urang bau. Tapi ieu mah Imamul Anbiya Rasul mah Sayyidul Mursalin Abdul Makhluqat. Makhluk yang paling istimewa luar biasa. Bukan hanya manusia yang mengistimewakan Rasulullah. Tapi langsung Allah anu ngaistimewakeun anak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Tanya ka santik lamna lamlil gulaba. Kangjeng Rasul dimuliakeun ku Allah. Luar biasa. Mangkana Bu. Ulah gandeng eta masjid. Awas, budak leutik nya oreng ah. Bo, sakali deui urang nyeun tias mustawi ke tukang ngaji supaya urang cinta ka Kangjeng Rasul. Urang dia lamun rek kadatangan Bapak Presiden atau habante. Nah, dia nyen akas nyen tias mustawin kena ke tukang ngaji. Sakitu itu Bapak Presiden. Instruksi Bapak Presiden rek datang ka ieu lembur jam 10. Subuh meletuk pamajikan RT geus gogorokan dina speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sadayana, urang kedeung deui nyata jam 10 arek kadatangan Bapak nomor hiji di negara urang nyata Bapak Presiden. Ieu satu kehormatan pikeun urang sebab kalembur batur mah moal datang. Sapoeuna kitu hayu urang sambut, urang agungkeun. Ieu jalana anu baralah hayu urang sapuan ibu-ibu, terus ieu selokan-selokan anu marracet hayu alir-alirkeun. Hayu ieu tah, naon eta pamoyan singgarantung andro kutang kajero-jerokeun. Itu rek kadatangan ku Bapak Presiden doang. Rasul mah istimewa. Saudara buka keistimewaan Rasulullah. Sejarah mencatat istimewanya Rasulullah. Na oge sengit minyak kasturi ibu. Kangjeng Rasul mah.
Kesangna sengit minyak misik besingan terpercaya buka dina kitab Sarah Tadbirul Rawi. Kesangna Kangjeng Rasul mah ibu sengit minyak misik. Dina sejarah dicatat Kangjeng Rasulullah waktu keur gilir ka Umi Sulaim ka pamajikan anu nomor 5. Bu eta Kangjeng Rasulullah sare henteu make acuk kasorot ku panon poe kesangan ku Umi Sulaim ku istrina eta disusutan di elapan terus geus kitu eta keringetna diperet diasupkeun kana botol dipake minyak sengit. Istimewa apa tidak? Istimewa apa tidak? Turutan ku ibu. Lamun salaki balik di sawah di kebon kesangan ku ibu susutan. Aju peret asupkeun kana botol kesana. Lamun ibu rek kondangan pake salobana jelema dinu hajat pingsan kabeh. Orang Madinah ingin kedatangan Rasulullah, bagiannya luar biasa. Atoh kabina-bina. Eta rek ngajamu Kangjeng Rasul ibu. Ka aya-aya sagala endah diaya-ayakeun. Aya anu mencit onta, aya anu mencit sapi, aya anu mencit kebo, aya anu mencit embe, aya anu mencit bebek, aya anu mencit hayam, nu bukan anu mencit serangan. Datang Kangjeng Rasul jeung para sahabat ka kota Madinah. Assalamualaikum. Bu, orang Madinah, ibu-ibu pada ibu-ibu, bapak-bapak pada bapak-bapak, pemuda pada pemuda, pasti baik. Sangat takzim bu nyambut kedatangan Rasulullah. Waalaikumsalam. Eta kabeh bu, pabaka abukaan sadidan kareurik ningali pamenteuk Kangjeng Rasul atoh jeung bungah luar biasa. Subhanallah. Sing jarit kabeh nyambut kedatangan Rasulullah sing gorowok. Qala al-badu alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madallillah hidah. Kalau orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah, ayeuna di akhir zaman Kangjeng Rasul geus aya di muka bumi. Mari malam yang sangat istimewa di lembur keur diayakeun nyata Isra Mi'raj. Kita sambut syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya di lembur kabeh berkah. Yuk dengan takzim kita sambut syafaat Rasulullah. Tolak. Terus. Kompak. Terus. 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 Kulan dengar-dengar. Kayak artis menginum jadi komplain. Apapun makanannya, ciherang minumannya. Di masantren kayak yang ciherang wah jadi kayak yogi. Oh ayah susu. Ayah susu. Terpantas kena betul. Atungnya susu di dia. Soalnya susu di dia terpantas kena betul. Ulah cuma tinggal dia budak mora. Si mentang-mentang perawan dia susu nahiras kena tolong. Aing mah boga wajah munasabah. Dengikeun wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'sabila. Raksa eta aurat, raksa eta susu. Lamun aya parawan susuna dicabak ku lalaki tanpa pernikahan akan kena penyakit laban sogir pakot kabir pakot susuna gede sabelah. Ye, ya bener yang ngaji. Jorok tapi bener yang ngaji hukum. Betul. Betul. Ulah mentang-mentang keur parawan eta susu heuras. Kadang-kadang nutupan patok nyusahin make leungeun dia, make susu pan. Goblok. Lanjut. Bisa langsung belanya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Santri punya bicara nawas sugro. Diharapna aya harap taukid. Bila mana kala ayat Al-Quran diawali dengan harap taukid, ini mengartikan bahwa kalam Allah yang hakikat. La lisani rasul wala rahin wala kahin. Bukan isapan jempol Kangjeng Rasul. Itu ayat bukan buatan paranormal. Itu ayat bukan ciptaan dukun.
berbicara tentang ayat Allah yang hak. Kita akan berbicara tentang hukum. Kalau sudah berbicara tentang hukum, maka qawaid punya bicara al-hukmu idza dakhala tahtal ibtido paman kulun alaih. Intinya, Isra Mi'raj adalah salat. Inti daripada salat melahirkan insan manusia hidupnya berkah. Ulamin doang salat zuhur tara. Bu, hayang hidup berkah hayang. Jawab jadi doa, hayang hidup berkah hayang. Punten Pak, kula nanya ke ibu-ibu wae, kula cemburu sosial. Kiai balik nanya ke ibu-ibu wae, dengekeun kula mah karunya ka ibu-ibu. Buka dina kitab Sarah Jubdatul Wa'idin, buka dina kitab Sarah Majalisul Anwar, buka dina kitab Taunakul Majalis. Waktu Kangjeng Rasulullah Isra Mi'raj, Kangjeng Rasulullah dibere ningali suasana neraka. Pak ajalat ain Rasulullah nyekrekeun cai panon sedih, ternyata dibere gambaran nu paling loba umat kaula nu asup neraka nyata Mangkana kula mah bijaksana aing mah jadi kiai supaya ibu-ibu asup surga kabeh. Lamun ditanya ngajawab cek ahli tauhid termasuk ibadah. Kaula dia itu faliyah eta ngaranna. Oh, hayang hidup berkah hayang. Ayo jawab, hayang hidup berkah hayang. Osok salat osok. Alhamdulillah. Bila itu jawab, hayang hidup berkah hayang. Hayang hidup berkah hayang. Osok salat osok. Jawab ku kabehan ibu-ibu, hayang rumah tangga berkah hayang. Hayang rumah tangga berkah hayang. Hayang rumah tangga berkah lewat salat hayang. Hayang anak jadi anak soleh hayang. Hayang salakina jadi lewat salat hayang. Jawaban anak salat di awal waktu. Saya. Ngajak dulu sih kena tang. Aing ceramah aja di ceramah di mana? Hah? Serem aing mah di madak ya Allah. Kayak suara rupa ya teh. Pukula dihormat telah besingin ngeganggu soalnya. Wahai makhluk-makhluk halus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serem aing mah di dieu. Ya Allah, mudah-mudahan aing diselamatkeun ya Allah Subhanahu wa taala. Terus. Salat di awal waktu ittifaq ulama ahli fikih jeung ulama ahli aqaid cai wuduna satetes cai wudu bakal jadi dua malaikat anu sujud di hadapan Allah ngadoakeun supaya nu ngalauduna pamenteuna jeung awakna dimuliakeun ku Allah. Lamun geus mulia bakal lahir nurun wa najatun lahu engke eta pamenteuna bercahaya. Lamun pamente ibu bercahaya ningali salaki ka ibu bakal deudeu bakal resep tambah cinta moal jajan di luar moal kabita ku awewe di luar. Karti ulah karti salat zuhur jam 2. Tah di awal waktu supaya kaharti sok numere berkah rumah tangga au numere sakinah Gusti au anu mere maju usaha Gusti au anu ngasupkeun ka surga Gusti au. Lamun hayang tereh pertama urang ku Allah nyeta diberkahkeun urang kudu ngaheulakeun panggero Allah. Datang waktu zuhur jam 12. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nu di sawah gera balik. Gera cokot cai wudu. Sujud di hadapan Allah. Cai wudu di awal waktu bakal jadi dua malaikat anu bakal nyetas sujud di hadapan Allah ngadoakeun ka urang supaya berkah. Osok itu osok. Osok! Aya di diawe nu candaikeun salat aya. Aya di diawe nu candaikeun salat aya. Mana jelema mana bawa ka di kandung wae. Atuh pan ai kiai nyandung mah kudu kawe nu candaikeun ngajidaikeun salat engke napan rajin ngajid-rajin salat. Betul. Hidup candung. Tayangna. Mudah-mudahan salaki ibu mah hiji nepikeun ka poe kiamat. Ya robbal. Mangkana ibu ai ibu mah rajin ngaji, ibu nyaho kana tata cara pikeun rumah tangga berkah,
ibu wajib ngelingan kanu jadi salaki. Ai pepeling teh macam-macam lamun teu bisa ku ayat Quran, pepelingan ku hadis Nabi, teu bisa ku hadis Nabi, pepelingan ku kaul umah. Kaul umah kabagi dua bagian cek tukang ngaji, aya kaul umah syar'i, aya kaul umah irsadi. Mana kaul umah irsadi seperti kieu? Lamun aya penceraman nu sok kabejaan teh, sok ngalagukeun kieu, jagalah istri, jangan kau sakiti karena istri amanah ilahi. Eta pepeling ngaranna kaul umah irsadi, mepelingan salaki supaya bager, supaya cinta ka ibu. Lamun ibu geus bisa eta lagukeun dihareupeun beungeut salaki. Lamun salakina ayeuna teu aya di imah balik ka imah salaki keur sare, hudangkeun. Kakasia. Hudang. Ai naon sia mah teu ngapeuting gogorowokan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Kunaon pamajikan aing geus hadir rajaban jadi gelogi. Kukula wae nya dilagukeun supaya salakina ngadengin terus bagernya. Nya. Siap. Supaya salakina nyaah amin. Supaya salakina bager amin. Supaya salakina ulah jajan di luar amin. Dengekeun ku ibu. Jagalah suami, jangan kau sakiti, dukung suami lamun kawin deui. Lamun salaki kawin deui ulah bendu ulah nyeri komo lamun bunuh diri ibu anu bakal rugi. Ulah nyandung lain macari. Masalah wae ulang dieu mah nya. Ayo jawab jadi doa. Ibu hayang hirup berkah hayang. Hayang hirup berkah hayang. Hayang rumah tangga cara Kangjeng Rasul hayang. Jawab ibu singkat semangat kabeh. Osok nawaran kasalaki osok. Osok. Jawab jujur Pak. Sok ditawaran ku pamajikan apa? Mana nu bener? Ya ieu teh. Cok pamajikanna osok. Siksa lakina tiok. Sia mana nu bener ieu? Menurut Syekh Ibnu Malik di dalam kitab Khulasoh, di kitab Alfiyah, likuli sayin alamah, al-alamah latudaku abadan. Ciri kiamat, ulah-ulah pamajikan RT, pamajikan kiai ge jarang menawaran kasalakina. Siapa mana ustazah ya? Pamajikan kiai ge jarang menawaran kasalakina. Benar tak? Sakalina ditawaran loba pamajikan kiai anu embungan, anu sok nolak. Cek salakina cek kiai nak mama. Malam Jumat mah, tidur mah, bobo mah, ibadah mah. Dengeknya kami kerja lape karso. Rupana eta kiai geus sabulan encan aya pemasukan gaji dari usaha tetap. Ye, Bapak polisi, Bapak pejabat kudunya. Iya. Ustad kiai lembur boga usaha tetap. Naon usaha tetap na ngariung jeung nyolatkeun di nu maot. Mangkana lamun sabulan eta masyarakat can aya nu maot pamajikan kiai galau. Mama kunaon sih mah jam 2 wae mah baud wae. Perkara sok kami geus sabulan masyarakat can aya nu pararae. Atuh mama ngadoa ge. Ka Gusti Allah tahajud teu ngapeuting. Atuh mama rek tahajud hudangkeun. Jam 2 tahajud beres tahajud Gusti. Mudah-mudahan berkah ieu tahajud masyarakat sing raraweuy anu paeh. Diijabah isuk-isuk ngadenge titir di masjid. Tuh. Alhamdulillah. Nuhun Gusti doa abdi diijabah aya pemasukan. Barang didengekeun nu maot nami tohana. Siapa lain untung kalah nombokan, tolol. Mama bener mah, embung bobo mah. Dengeknya sakaidenya. Kadenge ku jadinya dengekeun. Kami keur saralangeuk. Kami keur galau. Eta kiai ibu ngambek kabur ti imah ka mana? Ka masjid. Hebat aban teu? Kiai hebat aban teu? Pak kiai mah lamun ribut jeung pamajikanana pani isana ka masjid. Sareng saarek salat arek maca Quran horengan pengumuman dina sapeker. Supaya kadengieun eta pengumuman ku saha coba ku pamajikanana. Ieu pengumumanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sadayana masyarakat di dieu ieu pengumuman khususnya tati kiai pikeun awewe ibu-ibu anu boga salaki. Saasa pamajikan anu ditawaran ku salakina daekeun ikhlas lillah taala sareng aladina salaki ganjaranna gede.
sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Sakitu pengumuman ti abdi sebagai kiai nu aya di dieu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamajikanana ngadengikeun di imah cek pamajikanana eta salaki aing marah gogorokan dina sapeker di masjid gara-gara aing ditawaran teu daek. Geus ayeuna mah lamun datang ka imah aing bae nu nawaran teu heula. Salakina balik di masjid bosongot bae. Cek pamajikanana akan urang ngabunuh Yahudi yuk. Yahudi na ge beak, modal ku batur kabeh. Allahumma barik fi Rajab wa sa wa ballighna Roma wa sil maqasid. Panitia eta penceraman nu kadua dongkapkan. Entos. Masih kena waktu tuh? Masih kena waktu aya? Nya. Geus dikalilaan kula toel bae. Nya. Aing meresep anu aya beres. Dengnya kan terus. Menurut Dokter Boyke, kalau ada kiai ustaz ceramah 1 jam sambil berdiri, sama dengan menguras tenaga memikul 2 sak semen. Ieu geus hampir sajam kurang 10 menit, geus 2 sak ieu. Lamun 2 jam 4 sak. Kumaha teu menguras tenaga coba lamun bari nangtung, suku nahan beban awak. Bener teu? Leungeun teureun kikieuan. Sebab lamun aya penceramah teu kikian teu aneh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, boleh begitu mah. Urati koro renteng supaya kadang kudu ditukang. Otak mikir apa yang disampaikan kudu aya manfaat pikeun umat. Bener tak? Lamun aya penceramah henteu nyampaikeun nyeta isnad kalam paseh, tapi isnad kalam na buer paseh buer balik. Oh hartina teu ngabas ayat Allah, teu ngabas hadis Nabi, Allah manfaatna halaeun pikeun nyeta umat. Mangka dina kitab Kailani disebutna saj bakal dituntut ku Allah jaga di kiamat. Hadenge. Panina johar makun gaya bahasa khotibun nasabis ilaihim. Kudu bijaksana kudu aya manfaatna. Makana wasing kade, urang dia dengekeun. Wesi urang dia tablik akbar. Nya, manggil kiaina anu lain kaluaran ti pasantren teu bisa ngaji. Nya, imah artis anu tara ngaji teu bisa. Yang mereka sampaikan kaul-kaul anu doib. Wa'lam annal muqtamada lil madahi fil hukmi wal fatwa matafaq walima wa hilafu qaulun doib la yajuzul hukmu wal iqtadi qauli doib. Artis itu bisa ngaji nyampaikan hukum-hukumna doib, maka artis itu ceramahna moal berkah kabeh nu hadir dan dia moal berkah. Wae punya bicara mantap sabat di qaumin fawa minhum tajaidah kadu wala kamala kabeh nu hadir moal berkah. Mendingan manggil aing ngaji aya seri aya aing kumaha aplok leutik mung ka di aing. Bohong. Lain kula sieun eleh kuatis. Henteu teu sieun eleh kuatis. Kajen teuing kula kaluar ti bare rombeng. Ti pesantren salafi mutlak kaluaran ti bare rombeng. Alhamdulillah laku. Tanyakeun kana ke jadwal. Alhamdulillah tadus bini mah pikeun Rajab anu bakal datang, Rajab tahun anu hareup geus aya 7. Teu sieun kula mah kabeakeun kuatis. Ieu mah ngabejaan supaya ulah mubajir, manggil ceramahna nu bisa eungat. Lanjut. Bo, ibu-ibu mah terus wajib ngajak modal sak kiai. Iya terus eta anda ka mana eta tah? Ka urang tah ibu-ibu tah. Hah? Niki. Kedeung ge beres ieu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menghadiri pengajian ini mari kita kikih bersama. Sia mah jujur teuing bebeja ka hayang kikih deui. Bohong mangga nurek bade kacai mangga. Ngan ka dieu deui nya, daripada ngompol di dinya eta bahaya tah hangseun ke DKM karunya. Di dalam kitab Tafsir Munir kullu muyasarin lima khuliqalah. Perbedaan itu pasti aya diciptakeun ku Gusti Allah. Awewe lalaki beda nandakeun kana kudrat idodat Allah tersimpan kalimah hojain bainal kafwanun tidak aruda sayan ayakul laukun fayakun la tasiru ila batwa wa kudrati wa irati fil waqti la yurid la fil waqti la diturid. Buka dina kitab Hikam. Perbedaan nandakeun kehebatan Allah eta awewe lalaki beda. Naon nu ngaran awewe? Kanti nu ngaran awewe? Kang panjang rambutnya, kang lemes kulitnya, kang badag taine, kang enak ditunggangannya di dalam waktu subuh. Betul. Nu ngaran lalaki ecek kanti, jadinya nenden makna nyeta alakoh kuliah. Naon alakoh kuliahna?
sakur-sakur anu gede hitutna eta lalaki. Anu harus hitutna eta lalaki. Nah, sebabna anu mantak lalaki harus hitutna. Wajar sebab dihareupeun bujur aya mix speaker. Speaker. Cungar cengit. Lanjut. Nu terakhir. Supaya ia melahirkan berkah dan hikmah. Selain nyaeta sholat. Ya. Selain sholat. Ngeskati tadi kan Bu. Sholat supaya orang rumah tangga orang jeung bapak sholat pikeun bapak-bapak lamun hayang ditarima ku Allah masjid Pak. Sholatna di masjid. Fa isromirat minal masjid ilal masjid lain minal bioskop ilal bioskop. Masjid. Lamun bapak sholatna di imah wae tara berjamaah ka masjid. Yo dengekeun. Leuheung lamun bisa khusus sholatna di imah. Lamun bapak sholatna di imah wae teu dekeun ka masjid. Geus mutlak masjid adalah kholaqna lahum mimislihi ma yarkabun. Kendaraan bakal menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kala ayeuna lamun aya urang dia bapak-bapak salatna di imah wae dan pernah ke masjid, belum pernah dia berjamaah di masjid, belum pernah dia partau membaca tasbih, belum pernah nyetak di masjid salatna tara berjamaah di imah wae. Leuheung lamun salat eta anu husu. Lamun salatna teu husu, ceuk ulama suluk ittifaq jeung ulama ahli marifat. Kullu salatin la yadulu qalbu ila Allah fa huwa asrun al qubah. Cek santri kul jami, zuhur asar maghrib isya subuh. Lamun ayeuna salatna di imah wae bapak teu dekeun berjamaah. Lamun salat eta teu husu, salat nu eta ngagancangkeun kana seni neraka. Nu salat diancam ku neraka ka manu tara. Makanya urang doakeun mudah-mudahan kiaina anu nyupiran ieu kendaraan surga sing panjang umur, amin. Sing sehat walafiat, amin. Sebab lamun di lemur geus kiai dengekeun Bu. Gara-gara bagan ngajina ya karunya ya nu penceramah kadua. Lamun di ieu lemur geus kiai, geus ustad, pantadiru saah hiji, nomor kadua wajah munasabah. Laulal ulama nasruna sukal bahaim, akhlakna ieu penduduk lembur bakal biadab seperti sato, bahkan wahya kal an ambalhum adol. Leuwih biadab daripada sato. Betul? Untung teh kiai. Untung teh kiai. Berkah teh kiai. Berkah nu bakal nyupiran kendaraan menuju surga Allah kiai. Coba lamun geus kiai saha anu rek ngayak-ngayak asupnya eta kana kendaraan surga. Saha anu gegeruan ngajak berjamaah. Bener dah? Lamun di dieu geus kiai salat maghrib aki-aki doang opatan. Eta ge sulung-sulung siling surungkeun bung kabeh jadi imam. Opatan nu hiji aki-aki boga penyakit waswas, nu hiji boga penyakit bengek, nu hiji boga penyakit pikun. Anu pangkolot apa disurungkeun ku nu tiluan. Wayana cenah abah pangkolotna, mana yang ngayatna? Hajeun, yang penting pangkolotna jadi imam. Aki-aki pangkolotna jadi imam boga penyakitna penyakit waswas. Usoli maghrib teu beunang-beunang, Pak. Usoli pada maghrib. Cek nu ditukangkeun ge isa, Bos. Kadang-kadang maghribna beunang, salasa teu beunang, Pak. Usoli pada maghrib salasa. Ayeuna mah malam Jumat wa. Diganti ku imam nu katilu. Imam nu kadua boga penyakitna penyakit engap. Empesan Senin Kemis. Mimpin salat maghrib hayang geura beres Fatihah dihijikeun jeung surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki nasi minal jinnati wan nas. Allah. Diganti ku imam anu katilu aki-aki boga penyakitna penyakit pikun tahiyat tanpa beulir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah hayyal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Rek iraha beresna. Diganti imam anu terakhir aki-aki dada jalingur saking semangata dijieun imam ngadoa salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun. Eta mah lain doa Al-Baqarah tolol. Ganti poe maghrib anu kadua langganan eta deui bae berjamaah dawuh kiai eta aki-aki opatan. Ayeuna mah taluk kabehan bungai kamari kiai salah jadi mah. Kabeneran aya tamu lalaki make jubah. Jenggot 15 meter. Tarang jenong. Tungkul bae nya
tengah-tengah masjid. Ke kaki-kaki, budak, alhamdulillah, orang kedatangan abuya. Orang sina imam. Beres adan, beres koma. Dipersilahkan, punten kena abuya, karena Allah imam. Siap! Tamu tuau tunaun dititah imam. Pedah jenggot panjang 15 meter. Jadi imam, aki-aki di tukang. Fatihah nama bener beres, nepikeun ka beres. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aki-aki di tukang rame. Amin. Beres aki-aki amin, imam ngil ka tukang. Woi, kompak luar biasa. Orengan barang ditanyakan jelema gelo. Siapa lamun jelema gelo jadi imam maca surat nage gelo, Pak. Jelema gelo imam maca surat nage. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka sikujos. Woi, ancur moal ya lembur. Ancur moal ya lembur. Pangisi lembur ancur moal. Pangisi lembur ancur moal. Oleh karenanya masyarakat doakan para kiai, para ulama, para santri mudah-mudahan selalu istiqomah. Punten ka Bapak polisi, Bapak pejabat, apapun nyeta ini pangkatnya, saya mohon Bapak pejabat, namun ayah lurah tolong sampaikan kula amanat ka Bapak camat. Namun bisa ti Bapak camat sampaikan ke Bapak bupati, ti Bapak bupati sampaikan ke Bapak gubernur, ti Bapak gubernur tolong sampaikan ke Bapak MPR dan DPR, pejabat-pejabat tertinggi Indonesia, tolong sampaikan ke Bapak Presiden kita tercinta, yo kula amanat supaya Indonesia berwibawa di mata-mata negara yang lain, supaya Indonesianya mulia, supaya Indonesianya berkah, karena pengisi Indonesia paling banyak, mayoritas 70% umat Islam. Saya mohon supaya Indonesianya berkah. Saya minta para pejabat mohon lindungi pesantren dan santri-santri Salafi. Kasih tepuk tangan santri. Kenapa saya minta amanat Pak? Pesantren dan kiai-kiai Salafi dilindungi nyata di Indonesia. Karena Bapak pasti tahu Pak. Lihat, orang Yahudi akan menghancurkan umat Islam di Indonesia. Sasaran utama adalah pondok-pondok pesantren dan kiai-kiai Salafi. Mereka fitnah pesantren Salafi adalah sarang teroris. Mereka fitnah kiai-kiai Salafi adalah gembong-gembong teroris. Dan mereka fitnah santri-santri Salafi adalah generasi-generasi teroris. Karunya apa ente, Bu? Kakiai karunya apa ente? Berusaha sateker tanaga rek ngancurkeun umat Islam Indonesia. Sasaran utama adalah pesantren dan santri-santri Salafi. Wadda katsirun min ahli kitab law yarudunakum ba'da imanikum kufaron hasada. Sateker tanaga berusaha tak orang-orang kafir rek ngancurkeun umat Islam. Lain ngomong doang. Wau nage laona didinya nanyakeun ka santri. Lau masdariyah diharupna aya nyeta mapulah kufaron hasada. Mapul anu ngamal kana mapulah sarua dina waktuna jeung dina pagaweanana. Buka dina kitab Alqiyah. Wa huwa bima ya'malu fi mutahid waqtan wa fa'ilan wa in satu kupin. Berusaha sateker tanaga. Maka doakeun para kiai, para jengas. Mudah-mudahan dilindungi para kiai jeung santen-santen Salafi ku para pejabat. Amin. Amin. Karena orang kafir tahu sejarah, Pak. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda. Belanda bisa diusir di negeri tercinta Indonesia. Dulu lahir pejuang-pejuang keluaran pesantren. Abuya-abuya keluaran pesantren. Ajengan-ajengan keluaran pesantren. Santri keluaran pesantren. Dengan semangat mereka ucapkan takbir. Maka Belanda yang menjajah Indonesia bisa diusir di negeri tercinta Indonesia ini oleh para ajengan-ajengan pejuang-pejuang pesantren. Betul? Betul? Oleh karenanya Bapak, mohon Bapak lindungi kami. Kami santri, kami pesantren-pesantren Salafi, Ustaz Salafi dan ajengan-ajengan. Kami punya andil di dalam memerdekakan negara tercinta Indonesia ini. Saudara lihat siapa dia Pangeran Diponegoro. Saudara lihat siapa dia Syekh Sultan Hasanuddin. Saudara lihat siapa dia Syekh Yasin Al-Padari. Buya Hamka, Ki Hajar Dewantara, Buya Hoer, Buya Pala. Mereka adalah keluaran pesantren yang besar jasanya memerdekakan negara tercinta Indonesia ini. Berarti jelas Indonesia merdeka. Yang paling banyak jasanya memerdekakan negara tercinta Indonesia adalah pesantren. Maka saya mohon wahai Bapak polisi, Bapak pejabat, tolong lindungi para kiai yang ada di Indonesia dan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.
Karena nasib mereka adalah di ujung tombak. Mereka difitnah oleh orang-orang kafir. Betul? Betul? Dan Anda para pejabat, bila manakala Anda mendukung kami, para ustadz dan para kiai dan para santri, maka kami doakan Anda panjang umur berkah. Dan Anda di akhirat nanti disatukan dengan Amirul Mukminin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Oleh karenanya, wahai pengisi Indonesia, supaya Indonesia saja berkah, supaya Indonesia saja berwibawa di mata-mata negara yang lain. Saya mohon, wahai kau pengisi Indonesia, entah engkau ustadzah, entah engkau kiai tah, entah engkau pejabat tah, entah engkau pengusaha besar tah, jangan kau kotori negara tercinta Indonesia ini dengan penipuan, dengan korupsi, dan menghalalkan berbagai cara. Karena bangsa ini merdeka bukan atas pejuang-pejuang pengkhianat dan pecundang. Betul? Mari kita para pejabat dengan kiai kita bersatu untuk membangun negara kita menjadi negara yang berwibawa di mata-mata negara yang lain. Ulama lamun kapetingan jadi keras jadi. Kasurupan aing juga nih. Gara-gara ibu-ibu sinuki tadi. Lanjut. Gas. Dengekeun 5 menit. Toel lamun liwat 5 menit. 5 menit deui. Dengekeun. Ulama bijak insyaallah 5 menit deui. Jawab supaya jadi doa. Nya, supaya di penghujung eta pembicaraan kula, di penghujung pertemuan orang melahirkan syafaat engke jaga di kiamat. Bo, jawab. Yasurul mar'u ala man ahabah yaumal kiamah. Engke di kiamat hayang dihijikeun jeung kiai apa yang dihijikeun jeung sinul. Ulah dengar tengin aing nanya bener ya. Saya jawab ibu-ibu belah itu kabehan. Yasurul mar'u ala man ahabba yaumal kiamah. Engke jaga di kiamat hayang dihijikeun jeung kiai apa yang dihijikeun jeung Ayu Ting Ting. Lamun hayang dihijikeun jeung kiai jeung ulama beserta para pejabat-pejabat yang soleh yang akan menyandang surganya Allah. Malakatun rasihatun fil qalbi istiqlalu ukul bidrokil masolih wal mafasiduna talik binus. 70% guru gerak loyogkeun hati cinta ka ulama, cinta ka pejabat, anu pejabat mendukung kita para ulama. Amin. Cukup 30% cinta mah ka artis mah cukup 30%. Naon sebabna anu mantap cukup 30% ka artis? Sebab dengekeun anu ngalagu di alam dunia, terutama di Indonesia artis-artis ieu kabeh laguna eueuh manfaatna, eueuh gunana, eueuh hikmahna, bahkan aya lagu anu patukang tonggong jeung tauhid, aqidatun taholafat aqidat Abi Mansur Al-Maturidi wa bi musalasari di zaman Ayu Ting Ting keneh lagu ngalirkeun eueuh berkahna. Oh, kemana, Aisyah rek mana? Kalau bulan bisa ngomong, bulan diajak ngomong eueuh birit, eueuh bibiran tolol. Liar apa teh talago? Kagendong. Basuri po gawe. Ngagandongan jelema kacepean paehna dadak. Aya ieu lagu anu patukang tonggong jeung tauhid. Lamun dilencap-lencap ulama ahli suluk, ieu nu ngalaguna jatuh kana musyrik ngopi wajib syahadat deui. Lamun cek ulama suluknya, awas cek ulama suluk. Lain cenah kiai ieu kiai resep kana ngalagu sagala ieu kiai. Ngadukung lagu lain ngadukung lagu. Ulama ngabenerkeun penyanyi supaya bener kabeh, lamun penyanyi bener kabeh berkah penyanyi asup ka surga, kula oge jeung para kiai dituyun asup ka surga pan lewat kula tadina. Ngadengikeun ceramah kula bener teh. Lain kula pang surgana, pan ieu mah tugas kiai. Benar. Ye, baligu ani walau aya tanyakeun ka santri, muhotob keur muayyan. Tugasna kiai bila mana kala masyarakat entoh itu masyarakat nyeta orang kaya tah, masyarakat artis tah, punten masyarakat pejabat tah. Bila mana kala salah masyarakatna, wajib kiai nak negor ka eta masyarakat. Lamun aya masyarakat berbuat maksiat, kiai nu aya di cicing wae, cek Imam Ghazali na kitab Nihaya, as-sakit anil haqsatul akhlaq, kiai anu cicing wae, masyarakat berbuat maksiat, di pandangan Allah derajat sarua jeung setan pilih tak kiai. Kadeng. Mudah-mudahan we ngadengi ceramah kula haju artis nonton, haju artis. Aing insaf aing jadi ibadah hayeuna mah. Itu. Awas aya lagu Sunda anu bahaya patukang tonggong jeung tauhid. Ulah diturutan ieu lagu dengekeun ye. Nya, bubuy bulan sangrai bentang. Astagfirullahalazim. Bulan dibubuy. Bentang disangrai. Sakalian matahari goreng terus sia kalapaan. Panjang umurnya sertamu. Iya, terima kasih anak TK. Sekolot-kolot ini iluan eta lagu budak leutik.
Cek ali tauhid eta lagu salah. Yu urang benerkeun. Salah eta lagu. Tingali buka dina kitab Johar Tauhid. Buka dina kitab Sarah Kifayatul Awam. Buka dina kitab Sarah Aqidatul Awam. Umur umat Kangjeng Rasul sadayana eueuh anu nambahan tapi kabeh ngurangan. Makanya lamun ulang tahun ke anak, laguna panjang umurnya salah. Nu bener mah laguna kieu cek tauhid. Pendek umurnya serta waspada besikan neraka. Kasih tepuk tangan anu terakhir supaya ngadengikeun ceramah anu kadua semangat. Makana lamun masukkeun anak ka pesantren ti laleutik keneh kieu dirasupkeun ka pesantren. Sebab lamun masukkeun anak ka pesantren ti umur sakieu keneh lamun geus nempel eta pelajaran nempel nepi ka kolot. Inget bae nepi ka kolot. Beda jeung ibu-ibu, aki-aki, nini-nini lamun ngaji di majelis talim. Baca ustazah ka hati ibu ka hati. Ka hartos buka atos. Keluar beti majelis talim nini-nini. Leungit sendal pan pelajaran inu leungit dina hate. Lain bohong lain cenah pula keur baheula diajarkeun ngalagu eta SD diajarkeun ngalagu ku guru. Poe Sabtu kesenian tentang ngalagu aing nepi ka kiwari inget bae eta Arab jadah doang. Geus jadi kiai aing cepat tuh mah kiai. Atuh inget bae eta lagu ti SD. Yo laguna kieu ya baheula keur SD ya. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli 1 mangkok saja, 200 perak, yang banyak baksonya, tidak pakai mangkok, tidak pakai sendok, langsung dilok-lok. Ngeslah, sakitu bae, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dina kitab tafsir Hojin wal makna annahu kullama ja'in sayun min dinillah amanu bi fayadaduna imana wa tasdiqu li anna ziyadatal iman bi ziyadati. Lamun urang cinta zat Islam, maka bertambah iman, tambah barokah. Cinta ulama, bertambah iman, tambah berkah. Cinta pejabat, yang selagi pejabat mendukung ulama, maka bertambah iman, bertambah nyata keberkahan. Cinta kasalaki, deudeuh kasalaki, hormat kasalaki, bertambah iman, bertambah keberkahan. Yang tidak kalah pentingnya, boga anak asupkeun ka pesantren. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jikalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan kepada polisi. Saya bukan penjudi-penjudi, apalagi pengedar ekstasi. Saya adalah seorang santri yang mencari harga diri untuk di hari nanti. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau panitia ngajak ngawadang, jadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.